Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, urang mentapakuri merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, nyaeta bahwa Allah teh al-muhyi anu ngahirupkeun, bahwa Allah teh al-mumit, Allah teh anu ngamaotkeun. Pidawuh Allah dina surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kaum Quraisy anu dipelopori ku orang Yahudi naroskeun ka anjeun Muhammad masalah ruhani, nyawa, anu mana ku eta ruh jasad urang jadi hirup, jadi usik, jadi ningali, ngadangu, ngarasa. Dihirupan ku Allah jasad urang ku ruh anu eta. Saterasna eta ruh teh anu aya dina jasad urang upami tumiba waktosna dicabut eta ruh teh tina jasad urang teh maut weh. Maut teh nyaeta pisahna ruhani tina jasad urang. Tah ku kituna aya kaum Quraisy anu dipelopori ku orang Yahudi naros ka anjeun Muhammad masalah ruh. Mun cek bahasa urang mah kumaha eta bentukna ruh, kumaha raga, kumaha rupana, dibawa ka mana eta ruh dina nalika dicabut. Eta pertanyaan ti orang Quraisy dilontarkeun ka Nabi anu dipelopori ku orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk ka Kanjeng Nabi Muhammad, kul ar-ruhu min amri rabbi. Di mana anjeun ditanya tentang kumaha rupana ruh, bentukna ruh, jawab ku anjeun Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh mah urusan pangeran kuring, ruhani mah urusan Allah. Tong sagawayah anjeun ngabeja-beja kumaha hakikatna, kumaha bentukna ruh. Kitu tasawur Allah. Saterasna saur Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aranjeun teu dibere tina ilmu kecuali anu saeutik. Aranjeun mah dibandingkeun jeung panguninga kami saur Allah kacida leutik pisan pangarti jeung ilmu anjeun mah. Sakumaha pinterna jalmi, sakumaha pinterna ulama, sakumaha pinterna cendekiawan, profesor, tetep saur Allah mah pangarti anjeun teh qolilan saeutik. Termasuk pengetahuan tentang ruhani. Ku kami saur Allah pengetahuan tentang hakikat nyawa, hakikat ruhani jelema, hakikat ruhani binatang teu dibejakeun ku kami teh saur Allah teh.
terkecuali ka orang-orang anu saeutik, orang-orang tertentu. Kemungkinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam uninga hakikatna ruh teh kumaha, mungku Allah dicaram tong disampaikeun hakikatna bentukna kumaha ruhani. Margi Nabi teh menyampaikan wahyu ti Allah teh, menyampaikan risalah Allah teh adalah menyampaikan risalah anu kudu disampaikeun. Da aya wahyu ti Allah, pemberitahuan ti Allah anu ku Nabi ulah disampaikeun ka umat alias kudu disumputkeun. Tah ku ayana hal eta masing yakin urang ka Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah teh aya, ternyata Tuhan teh sang pencipta teh Allah teh namina, Allah teh adalah Al-Muhyi anu ngahirupkeun. Duka kumaha Allah ngahirupkeunana. Ternyata Allah teh Al-Mumit anu ngamaotkeun. Duka kumaha ngamaotkeunana. Tak engke teh urang geus maot ku Allah teh dihirupkeun deui jasad urang teh. Masing yakin ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Barakallahu li wa lakum.